Mang kenaon, Mang? Biasa we dulu tuh keur ngelapan motor. Oh, Mang. Sugan memang aya duit tiis, Mang. Tah amang mah tara duit na kulkas dulu atuh. Ih, lain duit na kulkas, Mang, duit tiis. Dua ari duit tiis mah duit nu digunakeun da kulkas. Naik balik maling. Aing mah apa orang teh nginjem duit. Apa duit na kulkas? Si Amang. Puas. Keur naon euy? Ya, keur nyebutan jukut, Mang. Ih, panas atuh dul. Puguh. Naon atuh, Mang? Sugan boga duit nyalse. Kebeneran, Mang. Duit adul mah nyeral sih. Caricingna dompet teh lompatan. Maksud amang teh duit nyalse di dinya teh. Aduh, sugan boga duit anu teu dipake ku adul gitu. Dipake kabeh, Mang, ku adul dipake segala, dipake jajan, pake ulin, pake mana-mana we. Jelaskan. Atuh kieu lah. Amang rek pinjem duit. Tah, duit calse gitulah. Diinjem ku amang gitu maksudnya. Ih, si Amang merkedawang. Duit manyal saya telah lompatan. Kumaha tuh? Liur ngomong gimana? Jika balik